Setelah kami di melamar kerja satu gagal untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kami pantang menyerah untuk terus bisa bekerja di PT yang akan kami datangi. Semoga kami diterima di PT tersebut, karena kami yakin kami pasti bisa dan kami pasti diterima di PT yang akan kami datangi. Kopi lah? Kopi dong. Tapi ya kopi itu beda. Di dia mah? Kopi itu beda? Beda ya. Asa kopi ya? Di kosan dia aja ya dulu. Beda pokoknya. Soalnya naon, iya mah bayar lah kopi. Jadi aja dulu. Kopi corom lah. Corom lah nah. Asin. Kopi dah asin. Dia mau ngeunain langsung mah. Jam 7. Ayah ngocap dah. Iya jam 7 tuh. Panggil mah. Si Aldo jeung si Ujang mah sadar itu. Ini daftar dulu we. Sana dorongnya. Ya sana lah ngopi ya. Saya daftar dulu. Coba cara rasukin. Sekaku ya? Ingat ke sekolah? Sarekan ku guru teh. Sarekan ke kuah hijau. Tinggal aja. Kurang teh persyaratan teh kurang, lainnya lebih ketat ya mah. Ayo mah baju kudu bodas. Ya euy kadinya mah euy sih. Urang masalah da anu ngalamar gawe mah bajuna kudu bodas. Pabrik mah gitu. Khusus pabrik mah gitu, khusus pabrik kita mah. Kamu di luaran mah bisa. Terus naon di ayeuna mah kudu boga NPWP deui ya. NPWP teh naon sih? NPWP jeung pajak penghasilan kurang teh mogok bensin beaknya. Bensin aja mah. Ini dorong. Mau non eta? Kopi. Isian kopi oge motorna. Ayo. Bensin atuh. Gas aja. Bukan. Cincin udah dia. Ya itu ayah selang itu ya. Cing. Lumayan aya kene kopi nama. Teh bener kurang ngopi aja. Kurang ngopi motorna aduh. Parah ya mah. Selain Mandrohim. Aing mah lapar Wah, lapar aing mah. San Madang. Acan nih BSD. Yang kayak gampang diharap. Iya. Chicken. Beli chicken. Ayo naon? Beli chicken. Yang dagang chicken di Kolasari. Itu. Oh. Tarik, Ses.
Tuh si Asep lapar. Pesen chicken 2 ini. 2. Ping anu panggedena. Sep, naon? Ping-pingnya. Ping 2. 2. Wow, Oh, ping. Nah, jeroan rek. Oh iya. Semoga jeroan mah. Jeroan naon? Hah? Jeroan naon? Iya. Caosan tau. Caosan. Gimana nak? Terus ngalamar gawe, cuman tuh ditolak kuy teh. Teu diterima. Dan milik Terus si itu tuh can madang di kamari. Karunya pisan ya Allah. Kemari PSD. Oh. 2 nya. 2. Puntennya. Siap. Ayo, Ceng, temen Ceng. Run. Mang. Atas tak. Poho, Akhirnya hati deh. Kita acan jo, pada mangkat teh. Sabarahan? 10. 10. Dagingnya 10 kilo. Tinggal receh. Ya wah. Bukan duit teman Kurang, Pak. Tadi pakai parkir. Kayaknya kumaha? Lagi. KTP. Ini KTP lah. Ceng, tuh ya. Tanda penduduk. Nuhun ya, Ceng ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena candak ke bayi nak. Ini nean gawe nih. Orang teh cocok meureun gawe, Pak. Cocok nang nganggur orang. Siapa tuh ai? Copot. Nu bodas na ka mana? Ya kamu di mana? Ngacakan lempang ka ditu. Ngacakan. Panjang tiga nu panjang sabeula, Pak. Ya irain. Supaya teu karasa Bisa sadar mana? Bisa ada rai mah. Aslina. Iya, orang kan tadi geus tunda we geus ieu. Ngakan chicken. Di teh orang teh meuli chicken di saat tadi? Si Aceng ya? Cenah mah, cenah. Kan urang can ngasaan. Heeh. Ieu chicken teh lamun sakalina urang ngadahar dideuyeun. Sekali dar. Jeung beda ekspresina oge. Urang teh pasti boga ekspresi setiap kali gigitan pertama teh. Teh. Buktikeun. Sok ayo. Wani. Bismillah. Kadang kandol kitu eta chicken. Uing heula maneh heula. Hah? Uing heula maneh heula. Mana lah? Gigitan pertama ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima rojaktana wa qina adzabannar. Ya, tina tipung nanya, dengekeun. Uset. Pas gitu. Di lidah. Kumaha? Jadi si tipung jeung bumbu dari dia krek tadi teh langsung menyebar bumbuna. Uset. Komo disanguan. Sok coba maneh. Ambuan lah. Aromana Gusti. Ieu mah langsung bikin ngiler. Sok asaan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau balik sampai pajak yang tidak benar. Sok. Wow. Yummy. Mama Mia lezat tos gitu ya? Dagingnya. Empuk. Pesan yuk. Benar. Sia-sia ya chicken. Tak tempok. Legit ya anjir daging.
Kesana ning urang beakeun heula lah. Lapar. Iya, ayeuna kan urang can di sanguan. Beakeun lah cikan kena ngadar sangu. Ayo. Yang geus beakeun. Kemana tuh baru dak teh? Ada. Ya kopi nak. Oh. Enggak, Cak. Tah, kopi nak. Asaknya? Asak. Rokoknya, Cak. Dua bae lah. Tah. Kayaknya. Mana sih bayar heula masa nganjuk Iya, bae. iya. Tah. 1.000. Enggak saya duit sakit tuh aing. 1.000 di masa kopi 1.000 jeung rokok. Hah, aing malah nganjuk bae baru dak eta mah. Tuh udah ditagih. Bae nyeuna 1.000 orang kopi jeung rokok. Wah, sasapu wah. Sapu. Loh, kalau tor kieu. Dasar urut. Para dibersihan deui. Hah? Kieu euy. Kemana baru kieu euy? Canda ratang mah kieu biasana mah geus karai mah. Oh, assalamualaikum. Dok. Di mana? Kurang ngopi. Di mana tuh? Oh. Di Ranggon Cerom lah. Nangis lah, kayak gampang kadinya. Oh. Ngopi lah. Yo kopi juragan maki ya. Ngajan teu make naon ngaranna teh gelas oge nikmat. Kopi mah make siwur oge. Aduh. Mantap euy. Cucu nguki dong sih ngelewat. Portal. Woi. Mana? Ke mana mana? Gila ka dia. Ya suka. Kok enggak itu? Biasa Karanggon Cerom lah. Assalamualaikum. Salam. Siwa tuh. Bonal mendingan mana? Kubu. Mana ini? Nah, boleh. Nah. Buatan Cerom lah ya. Kamari kumaha? Di gawe teh kalamar jeung si Budug. Tarima teh? Ya, tes bae teman naon sarana teh. Tengah poe titah lari geura. Tuh embo dunya congean ka congean ini dia ya. Tuh keluar congean dan. Ya? Saha? Aing si Ujang. Kalau luar conge di dia geuning. Edan jam 12:30 beurang. Kita lari, aduh, astagfirullahaladzim cek aing. No aing, what tepat jeung security na kamari? Hah? Kumaha? Kamari pan ya biasa gara-gara untuk bawa naon teh. Nya si mah edan coba. Yang wing si edan mah. Ngalamar gawe make baju biru. Atasan biru. Kawas ieu, supir taksi. Blu. Aina si Budug ka mana? Balik ke goler mah. Karena ieu merenung jadi pengangguran deui. Gagal jadi pejabat. Ji, ka mana Ji? Woi ngerek nganjuk ka Cerom lah nya. Anjing nganjuk ya. Boga udud.
Banyak anjing warung iya mana bangkrut. Lanjutkan bae. Aing ge ye. Menang rokok 2 eta jeung mana teh? Jeung kopi hiji 1000. Mang, ngalangan deh ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek kenaon? Keur eta. Keur bobogohan jeung. Ih bobogohan wae ih. Cek Cing ih. nomor cece teh nu mana tuh? Tong ah moal dibere kana bisik menyebar ka mana-mana. Ih moal dibere nyaho ka sasaha da. Nomor nu itu na teh leungit cek. Nomor nu kamari teh. Da kitu nyaretna. Nyalamun keur sepi teh sok hayang nelepon awewe nya cirom lah we kitu. Cerong Heeh. Aya he nomorna. paling cerong teh geus kolot. Nya kajun geura ini. Nomorna sabaraha ih? Urang teu bae. Ih cuma mah mah he. Yang geus lah minta heula eta. Minta heula rokok. Kamu rendek ngancuknya. Moal nganjuk urang tara nganjuk. Tadi si Aldo nganjuk. Iraha? Tadi si Kopi? Aldo, Ngomong ka urang mah teu nganjuk. nganjuk. Bayarna teh 1000. Minta. Rokok biasa bae. Nuletik. Heeh. Karena ya catatan orang teh ya didinya ditulisnya Assalamualaikum. Atuh nganjuk di wae. Eta barudak tadi si Aldo ayeuna si Pepen ngaranjuk bae. Mana ngasan kopinya ih? Ya, Kopi di mana ya? mesti cirawam lah aing 1000 menang kopi jeung rokok 2 geura. Nganjuk mana? Lain nganjuk aing mau bayar 1000 bukan 1000 na aing. Mending kan euing. NANI?お前はもう死んでいる。Kopi buatan Ciromla mah enggak ada duanya pokoknya. Seperti menjadi Batman. Batman. Dan Michael Boy. Aduh, gimana kopi euy? Naon, Mang? Naon eta teh, Bang? Biasa, beureun. Magana. Ngomong aja. Ajatan wae. Sugan teh MS. Pukul ya? MS aya tuh 2. Buat apa tuh? Bang, kertas kuring. Nu aing mana? Tah, di. Tamane? Ele. Aing tah. Di mah deh ge. Anu mana kena ya kan. Bingung aing punya teh. Ceng kasep. Tah. Keur main. Main, Cak. Kumaha, Cak? Kumaha? Erek malah ya. Dasar barudak kalah kabur ditagih teh deui. Keun awas teh mah muka panggil-panggil. Kudu bayar engke mah. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.